mun ente endek maca naon gitu ngaran sholawat ulah gancang-gancang abeh kaambe ku malaikat nu seungit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lamun dibaca ba'da salat 7, ba'da zuhur 7, ba'da asar 7, ba'da maghrib 7, ba'da isya 7, ba'da subuh 40. Hikmahna ieu mah hikmahna bakal dibukakeun jalan-jalan kemudahan terutama rezeki. Sok geura Ki Bustomi almarhum eta Buya eta kula di abah eta mantep teu dari kula maca eta bae. Ieu mah diwirid kula geus dibere sabarang tilok diwirid. Mantak susah bae rupna. Tilok diwirid nya naon. Ieu kajenting kadana kos ge hutang ambalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatidz para tokoh masyarakat bil khusus ka kiai-kiai setempat anu dina saah ieu nuju ngalaksanakeun ibadah umroh. Mudah-mudahan anjeunna aya dina lungsur langsat, aya dina kasehatan, bisa balik deui ka dieu mawa anak Arab. Oge kadulur-dulur simkuring sauyut di dieu aya Abah Haji Iim oge aya Abah Haji Asyik oge aya Kiai Haji Yudi aya Kiai Haji Zainuddin terutama Kiai bawaan kula ieu Kiai anu geus teu asing deui di planet alhamdulillah eksis terus lantaran pamajikanna geus teu butuheun. Aparatur pemerintahanna sipilna militerna alhamdulillah pertahanan hukum polisi
pertahanan perang aya komplit. Kurang doakeun mudah-mudahan seluruh pertahanan dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Panitia penyelenggara silaturahim dalam rangka Walimatul Wakirah gunting pita Masjid Ar-Ruhaniyah tukusim kuring dimulyakeun. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah menjelang Ramadan ieu sim kuring bisa nyaba ka lembur karuhun kresek ai sugan kula mah orana uwong weh kebek gaya waduh masya Allah. Lamun dijujut-jujut karuhun kula di dieu aya Cili Wulung dan selanjutnya malah wong iki anak patang balen bumi patang balen 4 kali ka imah encan ditarima moal beges patali jeung bahasa. Jadi bahasa di dia Jawa sim kuring mah Sunda Jawa ora iso Inggris oke. Batur kula bisa bahasa Inggris mana teh ya dua nu ieu mah ya dua yes jeung no ya lamun di jalan di tawaran dahar yes lamun mayat no. Sakali deui alhamdulillah panggih jeung dulur-dulur ternyata orenganan ieu dulur kabeh bahkan ka dieu teh lain deuk nempo bangsa nu kieu lain deuk aya ningali ieu awewe ana yang ayu ora gitu. Ya Allah atuh ja bosen nu kieu deui majang naon atuh. Nah. Tapi nu jelas mah alhamdulillah dina saeu qalbu urang tertumpu ka satu titik masjid. Sebab masjid eta lain sambarangan bangunan. Ketika orang lewat aya merekan didinya kantor kepala desa eta dibangun nama sarua jeung ieu semen batu bata kesik dan lain sebagainya tetapi fungsina eta jang urusan pisetaneun lamun teu beres lamun beres atuh teu lewat deui urang ka Tangerang aya kantor DPR serem kadengina serem lah kadengina kala luar mangkeluk-mangkelukna beh kenongna sok gede kieu di jerona jurig malulu lamun teh jujur lewat urang ka Kapolsek bangunan sarua tina batu bata kesik semen besi dan lain sebagainya tapi eusina di jero ya Allah ya Rabbi setan bapana setan nu mabok aya di dinya nu zina aya di dinya nu maling aya di dinya anu nangkepna ge atuh moal teh setan kene lamun lain setan moal bisa nangkep. Nah lamun kurang neuleuh secara zahir tapi polisi loba nu jadi wali ye
polisi lo nu jadi wali. Iya. Masya Allah karim. Lamun ku urang terus diamati, setiap nu ku urang ditingali, ningali lapangan di dieuna aya gawang, di dieu aya gawang, woi pasti benak hati urang moal ka mana-mana. Ieu adalah tempat maca tasbih. Lain pinter oge dia. Weh, lagi lempeng ki pikirannya ge. Setiap orang ningali kitu bae kajen ku kumaha ge. Ketika orang ningali pondok pesantren, wah iyalah paranti main gaple. Weh. Pasti hafal kajen di kitu-kitu ge lain cek hate. Nurani henteu bisa narima keaslianana. Ketika orang ningali sosok kiai ieu mah kiai lantaran make udang-udang make jubah, cek masyarakat lain. Emang kunaon? Sering kapanggih di pendopo. Iku mah we boten kiai ge, kuyai. Walaupun di nya-nya ge lain. Mata ketika ayah pemuda make baju abri wajar ditangkap lantaran penipuan berat eta. Sebab naon? Kadeule lempang lagi abri kan rek rek rek. Masa pemuda make baju abri? Kajauhan. Polisi jauhan. Lamun urang naik motor antara boga SIM jeung henteu na, bawa SIM jeung henteu kanyahoan ku polisi. Abri nyahoan, ya, iya gadungan. Polisi nyahoan, teu mawa SIM, teu mawa STNK. Leuwih-leuwih kiai ahli ruhani, neuli jelema keaslianna kajahoan. Kajen teh ngaku kiai, lain dia mah. Kajen teh ngaku jawara, lain dia mah. Jawara makan kicep da gelede di polototan kieu bae jelema ngising. Dia jawara ngaranna. Nah, ieulah patalia jeung Masjid Agung Ar-Ruhaniyah. Beuh, serem ngaranna ieu. Oh, serem ngaranna luar biasa ieu. Masya Allah, gue lagi kaget barang ningalikeun tadi Masjid Agung Ar-Ruhaniyah. Apa pada iki saking orangnya iki. Tapi nu jelas memang di masjid mah paranti ngapungkeun ruh. Paranti ngapungkeun ruh. Lamun tadi ayat lagi dijelaskan innama ya'muru masajidallah. Alayah jelema anu rek ngamakmurkeun masjid pasti man amana billah wal yaumil akhir wa qama shalah wa ata zakat. Kristen anti ngamakmurkeun masjid. Ketika nyana ngabangun masjid lain rek ngamakmurkeun masjid, penipuan. Yahudi moal bisa ngamakmurkeun masjid. Nu ngamakmurkeun masjid man amana billahi wal yaumil akhir. Masya Allah, iya orang kabehan dia man amana billah wal yaumil akhir. Jelema nu iman ka Allah, iman ka yaumil akhir, urang ya kabeh nu aya di dieu. Mentak bersyukurlah ka Gusti Allah, urang jadi jelema nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nu bakal dijamin di akhiratna moal ka mana pasti ka surga. Weh bunga mantap. Talazum cek ahli mantek mah antara iman jeung Islam mantak dihijikeun Islam jeung iman, sebab Islam zahirna iman batinna. Jadi kudu binutki wabil jinan wabil arkan, karak iman anu sempurna, ruh bisa ngapung. Inna dina indallahil Islam, sanyana agama nu dipikaridho ku Gusti Allah adalah agama Islam. Selain Islam teu dipake karidho ku Gusti Allah. Lamun urang ku hari geus menganut Islam, masyaallah henteu sembarangan. Ente sembarangan teh artina eta teh hidayah nu luar biasa.
loba nu hirup babarengan jeung Kangjeng Nabi Abu Jahal jeung sederetanana tapi teu iman ka Kangjeng Nabi komo Islam urang mah jauh zamanna ka Kangjeng Nabi jauh ruteuna ka Mekah ka Madinah tetapi urang bisa iman bisa Islam Masya Allah lain sembarangan berarti ikan hidayah nyorot ka urang kresek khususon wa umuman mengkonon sih nama hidayah itu kos gitu mahal tapi murah tapi mahal cerita seputar hidayah sebulan yang lalu aya jelema mawa aki-aki ka imah begitu ditanya kukula dek naon dia Pak Kiai awewe nu mawana deui Pak Kiai ini mau masuk Islam dari mana dari Korea wah ditanya kukula bapak dari Koreanya tudak cileuk kitu tah bapak Korea kanan orang bahasa Indonesia ora iso asli bahasa Korea Masya Allah kari jadi kukula ditanya si awena bisa nerjemahkeun bisa cenah Pak Kiai ya orang Korea masuk Islam di Korea teh nyaho naon barang datang ke Indonesia nyana boga pabrik di dieu kemudian unggal sore unggal beurang ngadenge azan bae ke azan deui kedeung rajaban kedeung muludan muncak urang mah itu apa sih itu rame-rame begitu bejakeun tak ku peterjemahna kitu oh iya tapi hidayah asup Islam nu babarengan jeung Kangjeng Nabi malah dek ngabunuh Kangjeng Nabi hidayah seperti apa mantap urang lamun ngalawudu dibaca ku urang mimih urang nanaon Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama nuro he Allah muga Gusti ngajadikeun ieu cai suci nu bisa nyucikeun oge Islam anu bercahaya dijadikeun Islam sebagai cahaya berarti Islam teh aya cahayaan aya jelema Islam tapi teu bercahaya ditanya KTP nama saya KTP na Samsudin matahari agama kan luar biasa Pak ngaranna ge Samsudin nu ieu hiji dia Komarudin Masya Allah ini Komarudin bulan agama yang ini Miftahuddin sederetan din hebat luar biasa ais ya gawe naon Samsudin ulah loba omong emang kunaon gitu sia loba omong goreng bandar koprok Samsudin kan ngaranna teu nyaun asli teu nyaun orangna mriki mah no mun kono karena Samsudin itu kede Komarudin itu kede Miftahuddin nah ngaran makan luar biasa KTP na luar biasa ngaranna sangat islami KTP na agama na Islam tapi kulantaran henteu bercahaya atua malam ya'jalillahu lahum nur pamalahu bin nur jelema nu henteu dibere cahaya atuh cahayaan ciri lah jelema Islam iman ka Allah tapi cahayaan teu meunang manggih jahe aja ngedalang meriki tenang saja abnormal nah ulah teu meunang neuleuh jahe mentoel bujurna ieu mah teu mah kawin biasa wajar kiai kawin teu ulah ngomong kai tenang ngelanan tuh nya dah teu meunang neuleuh awewe aju kieu bae neuleuh Quran mah heuai bae a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka tapi lamun neuleuh awewe euy urang mana nya eta nya nomor SMS teu kicep tunduh eueuh eta berarti imanna eueuh cahayaan Islamna eueuh cahayaan wa man lam yaj'alillahu nur famalahu min nur
neuleuh masjid sarua bae henteu tertarik terhadap masjid, henteu tertarik terhadap pondok pesantren, henteu tertarik kepada aulia-aulia Allah, henteu tertarik kepada ulama-ulama. Berarti kan cahayaan. Introspeksi. Urang geus datang ka mana coba ieu mencintai sosok ahli Allah. Geus datang ka mana mencintai sosok di luar ahli Allah. Geus datang ka mana nu dipake karesep kurang bangunan-bangunan, apakah bangunan tempat ibadah, apakah bangunan tempat maksiat. Jang pribadi urang masing-masing introspeksi moal ka mana urang engke bakal paeh sarua bae. Cara karuhun-karuhun urang. Kuari urang masih keneh nyebut Kiai Haji Iim, Imaduddin, Kiai Haji Asyik, isuk mah pegeto moal kebal deui ila ruhi Haji Iim. Ila ruhi Kiai Asyik. Komo ieu mah geus moal kebal jasa ieu mah. Atuh kan geus huisan kitu. Huis daging geus lain di dieu bae. Dieu di bitis geus huisan. Di dieu ping-ping huisan. Handapeun bujal huisan. Moal kebal deui. Masya Allah Karim. Nah ieu cahaya urang geus datang ka mana? Ibadah lamun ente aya cahayaan paling urang ibadahna kos budak leutik. Budak leutik ibadah teh wudu biasa, salat biasa, tapi lantaran budak leutik teu nyaho kana keagungan Gusti Allah biasa, salat biasa, kadang-kadang lalagaan teu nyaho kemahagungan Allah, salat budak leutik. Wajar budak mah urang anu geus dewasa teu nyaho kana keagungan Allah, kemahagungan Allah lantaran eueuh cahayaan. Naon bedana jeung salat budak leutik? Sarua. Kajun teh dipaksa-paksakeun geus salat teh lantaran teu nyaho keagungan Allah. Ya hese bae. Hideung mah hideung tarangna. Ieu ge buka hideung. Coba ge tarangna buka. Tapi lain urut sujud budug. Tuh jauh kebahagungan Allah. Maka seperti itu untuk supaya mencapai pengetahuan kemahagungan Allah sehingga pinuh adab ke masjid aya adab, menghadapi pamajikan aya adab, menghadapi anak aya adab, menghadapi guru aya adab, urang ziarah ke makam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya adab, di Baitullah aya adab, kemudian di para aulia Allah aya adab. Berarti kan aya cahayaan. Nah, inilah pandangan-pandangan manusia menyikapi sesuatu tergantung kumaha kadar SDM dirinya masing-masing. Coba ge, kuari kieu bae heula dan ulah waka ka Baitullah, ulah waka ka masjid, kakula bae heula kakulai. Urang kakulai. Ieu kan jelema ieu ambaleh ribuan. Neuleuk kakula. Waduh eta ki uci. Lamun nu memandangna kandidat bisa henteu manehanana digahet ku aing supaya jadi nu naik ka panggung kitu naon cari sih. Ulah sok seureun. Nah, bisa henteu ki uji jadi jurkam. Lamun nu memandangna kandidat seperti eta. Lamun nu memandangna DPR. Waduh ki uji kumaha kira-kira lamun diajak dukung mendukung. Pandanganna pasti gitu. Nah, lamun anu memandangna orang susah ki uci ka dia bogalan duit tantenya itu kan gitu. Mudah-mudahan nyana boga sugan bae kula kabere jelema susah itu kan memandangna kan kos gitu tah. Nah lamun jawara anu memandangna ki uci bisa pencan teh ya kira-kira diukna lain deui kan boga penjajeng nu henteu bakal lain deui tunjak-tunjukna lain deui nyana geus kieu bisa henteu ya uca teh nangkisna lamun ti dieu kumaha lamun ti dieu kumaha eta jero jawara kan kos gitu tah. Nah lamun ente pamalingan sendal ki uci di mana nya ya? Pasti gitu. Menyikapi seseorang seperti eta, menyikapi sesuatu seperti eta. Lamun encan nyaho keaslianana nah seperti eta bae. Ketika urang henteu nyaho kana sesuatu dianggap zahirna bae kan ku urang, dipandang zahirna bae, mesti ieu didele zahirna bae bagus, anyar. Rumah ieu dipandang zahirna bae bagus, anyar. Rumah ieu bagus, ideal. Jelema ge sarua bae, oh ieu ideal, bagus. Urang zahirna bae, padahal lamun urang ningali hakikatna murigak bulu.
kumaha nu mantak muringkak bulu apakah ieu bumi henteu ngomong ketika Allah menciptakan langit jeung menciptakan bumi cek Gusti Allah wahai bumi ku aing sia diciptakeun umur sia sekian miliar tahun pertama kedua ketiga abad kahiji kedua ketiga dan selanjutnya bakal terjadi anu bumi geus dibejaan di berbagai daerah jeung berbagai negara beliuna gempana banjirna bumi geus dibejaan bumi paham selalu zikir ka Gusti Allah teu eureun-eureun bumi maca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah tangkal kayu kabeh kurang mah kadele zahirna bae wah ieu bagus wah ieu rindang oh iya mah buahan oh iya mah aya oh iya mah di bonsai dan lain sebagainya urang deuleu zahirna bae padahal tangkal kayu maca tasbih batu maca tasbih sehingga aya hiji nabi anu nyahoeun ka bahasa-bahasa alam Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam Kangjeng Nabi mah bisa ngobrol jeung angin bisa ngobrol jeung hewan bisa ngobrol jeung batu bisa ngobrol jeung manuk bisa ngobrol jeung jin bisa ngobrol jeung setan ieu mah kan ngabatur doang jeung kuti anak ngabatur mah ngabatur jadi ge sarua bae asal zarah bae haji bae ieu bangsana nu itu kunti anak bikangna ieu lalakina nah ieu kabeh kan ngomong lamun Kangjeng Nabi pernah nyokot krikil ku Kangjeng Nabi dikieukeun pada maraca tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallahil azim dibikeun ke Sidina Abu Bakar Siddiq ya Abu Bakar dicekel ku Sidina Abu Bakar masih kene di leungeun Sidina Abu Bakar subhanallah bihamdihi subhanallahil azim dibikeun deui ka Sidina Umar masih kene kadenge subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi subhanallah dibikeun ka Sidina Anas cekel ku Sidina Anas dikiekeun ku Sidina Anas ngabaged teu kadenge sorakna teu kadenge cek Sidina Anas Umar kok di aing mah teu ngomong coba cek Sidina Umar kadiekeun deui dikadiekeun deui subhanallah bihamdihi subhanallahil azim coba kadiekeun deui cek Anas dikadiekeun henteu ngadenge ti Sidina Anas bae teu ngadenge terus kabelah dieu wah tuh komosi iki weh atuh moal ngomong atuh Masya Allah karim ketika Kangjeng teu damang walas wakila cek sakaul malaikat Jibril ngalayat tapi malaikat Jibril surti mawa korma jeung anggur wakila manusia biasa nu teu bae anu rojehna malaikat Jibril ngarupakeun kidayatul kalbi assalamualaikum waalaikumsalam oh Jibril hafalin Kangjeng Nabi dipeluk ku malaikat Jibril bacakeun doa langsung calik telami malaikat Jibril mulih ngapung nah ieu anggur ku Kangjeng Nabi dicandak sageus dicandak rek dituang ku Kangjeng Nabi di dahar maca tasbih aya Sidina Hasan jeung Sidina Husain ngadengin Sidina Hasan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim cek Sidina Hasan baca tasbih dibikeun ka Sidina Hasan ku Sidina Hasan masih kadenge keneh Sidina Husain masih ngadenge keneh dibikeun ka sahabat nu lain teu kadenge tergantung kumaha jelema-jelemana lamun kaitu naon ka Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam kabeh bisa ngobrol jeung Kangjeng Nabi Sulaiman ketika Kangjeng Nabi Daud alaihi salam berangkat perang ngalawan Raja Jalut begitu berangkat batu ngomong wahai Daud bawalah kaula titipan Allah jepretkeun ku anjeun ka raja kula geus dititah ku Gusti Allah cokot berangkat deui ngomong deui batu ya Daud iban bawa kaula ieu titipan Allah sok jepretkeun batu-batu ngomong ka Kangjeng Nabi Daud ieu teh gambaran bahwa kabeh ge ngomong wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi kabeh eueun teu mun teu maca tasbih nah jadi ieu kabeh kan ngomong urang geus puguh ngomong hewan kadenge sorana nah
ku ayana urang ngomong, ku ayana hewan sasada, maka tidinyalah kahayang-kahayang urang ningkat sehingga Allah nanti kadeul. Batu datang ke ayeuna, bumi datang ke ayeuna, taneuh eureun-eureun maca tasbih. Nu mantak lamun urang lempang di taneuh geus neuleukeun urang we di ka mana sia? Nyahoeun taneuh di ka mana sia? Komo aju ka orkes aju joget, aduh cak tani wong kresek mengkonon. Nyahoeun taneuh eta. Ya Allah ya Rabbi. Kamana urang lempang taneuh nyahoeun nu inggis di akhirat ke taneuh ngomong nu kanticak ku urang jadi saksi urang. Nyaksian ka mana urang? Nyaksian gawe naon urang? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Urang geus teu bisa kukubah ieu di antara nu bakal jadi saksi taneuh. Ieu kuari urang diuk ayeuna di dieu. Ya Allah ya Rabbi, bakal jadi saksi. Mudah-mudahan malam ieu urang diuk disaksian ku taneuh dipake karidho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu paling hebat taneuh nurut deuk kumaha ge teu boga kahayang, batu nurut teu boga kahayang. Ku ayana nurut jeung teu boga kahayang, istimewa batu jeung taneuh mah ibadahna ka Gusti Allah. Sebab kumaha Allah bae. Ketika taneuh diguarkeun dipelakkan kacang ge maca tasbih, kacang maca tasbih, kacang maca tasbih. Sia Mas Deuri maksudna kacang naon? Kacang asli. Ketika ditanem cak taneuh hai kacang ulah boga kahayang sia. Lamun maca tasbih bae pula boga kahayang. Moal. Tetapi begitu disiram boga kahayang, hayang jadi kacang jeung tanaman nu sejen kulantaran boga kahayang. Jadi ketika boga kahayang poho ka Allah dicarekan ku taneuh. Etalah kahayang eta ketika gede hayang kembangan, ketika gede hayang buahan. Eta kahayang etalah anu jadi hijab ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika domba boga sasada jeung boga syahwat leuwih gede hijabna tibatan Allah, tibatan kacang jeung tanaman nu sejen. Nah urang mah kuari urang masyaallah ieu kahayang teu meunang neuleuh, asal neuleuh bae sapatu aya komo neuk lebaran ki asik bae ki asik ieu asal neuleuh sapatu bae hayang. Teu pantes sebenarnya memakai samping pakai sepatu. Ya bahlul kan tematu. Tapi hayang bae kan nya eta. Eta badeures basi gede sepatu keneh. Kabelah dieu na motor. Motor bagus amat katanya. Ya Allah, motor naon eta Beat. Oh, Beat. Sabaraha duit ya sih. Nya datang ka dealer tanya teu bisa cash kuari mah kudu kredit baik. Nah akhirnya kan kredit. Sedangkan kredit satu benda boga dua harga anu berbeda berarti kan riba. Kulantaran kahayang ya terus baik kurang dibeli di kredit lebih jauh ke Gusti Allah. Mulai hayalan anu didorong ku hawa nafsu hayang anu iyalah anu mantak ngajauhan diri urang ka Gusti Allah. Maka lamun urang ningali Masjid Agung Ar-Ruhaniyah ieu teh kapan untuk memantapkan ruh ke Allah. Lamun urang nyaritakeun ruh ieu awak di jero ieu aya sodar adalah ruh jismaniyah, tatalina jeung ruh jeung jasad. Ketika masuk ke jero kolbu eta kakarak datang ka ruh rohani, masih jauh ruh rohani. Urusanana pembersihan tentang zahir menuju ke batin. Mulai tina lelembutan kurang dibersihan. Lamun mampu kakaraklah datang ka fuad, etalah kakarak ruh sultani. Mulai mantap didinya. Lamun nembus datang ka sir, kakarak datang ka ruh qudsi. Bantak wali disebut qaddasallahu sirrahul quddisa sirru nu datang kadinya. Dibukakeun hijab ku Gusti Allah, salatna anu geus lain salat jasad
lain salat jisim tapi salat ruh karak mantap ka Gusti Allah sesuai jeung ngaran masjid Masjid Agung Ar-Ruhaniyah geus ka ditu na ge geus teu hayang nanaon jelema ahli ruh mah neule cau teu hayang komo hiji dua mah kecuali sapetik gitu teh hayang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ieu masjid cek Gus cek Kangjeng Nabi innalil masajidi autadan masjid eta ngabogaan manusia-manusia nulir teu beda jeung pilar teu beda jeung paku teu beda jeung kancing dina pada kukuhna setiap masjid aya penghuni anu tetepna wajan kuku mah ge ulah kaget eta lah jelema anu dipake karidho ku Gusti Allah anu bulak-balik beurang ka masjid sore ka masjid ke balik deui ka masjid ke sore ka masjid deui eta lain sembarangan jelema ieu ge ieu tah mantak diajak bae ieu kan bulak-balik ka masjid bae masyaallah komo Jumaah mah datang ka kotak leungit kotak masjid leungit ternyata aya di imahnyana nah ieu bangsana ieu kos kieu dikeresek mah leuwih ti heula asana mah nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieulah masjid sakumaha tadi ngabogaan manusia-manusia di dinya aya muazin baheulana Bilal lamun hayang nyaho keistimewaan muazin beusi teu nyaho Kangjeng pernah nyaritakeun kaki Bilal bahasa urang bae hayang nyaho keistimewaan jelema nu azan cek sahabat kantenan Gusti Rasul Bilal jaga di akhiratna beheungna bakal panjang muadzin eta beheungna bakal panjang panjangna sakumaha ya Kangjeng Rasul panjang beheungnyana sapanjang suara nu kadengi ku jelema ai Ki Bilal sabaraha suara panjangna terakhir Ki Bilal suara panjangna sekitar 60 meter kadengi suarana kan teh karomah berarti Ki Bilal lamun azan di Madinah Allahu akbar 60 kilo kadang tidak kaserang iya mah 2 meter lah mah 2 meter ya mah suara muadzin datang ke mana nah iya bohong panjang ke di akhirat berarti Ki Bilal paling panjang ke mungkin bakal kajauhan tukang adzan muadzin di akhirat teh nah ieu muadzin ulah sambarangan bohongna panjang teh katingali ku kabehan triliunan manusia nempo ka jelema tukang adzan beheungna panjang kabeh memuji luar biasa jelema tukang adzan di alam dunia na boga prioritas cek Kangjeng Nabi nu beheungna panjang cek Gusti Allah langsung menuju surga. Nah, cak tukang adzan teh pan kula adzan ngajak jelema. Kula moal waka datang ka surga lamun encan karumpul nu sok berjamaah jeung kula. Nah, ning masjid iki ana pira uang berjamaah? 700. Subuh. Roro ya. Kiai ge ngebohong lah. Aya duaan lah. Muadzin jeung imam iya imam na paeh imam na modar maot atuh tinggal muadzin doang muadzin na paeh masih dijual ya Allah ya tah iyalah autad termasuk muadzin eta autad orang anu kuku istiqomah imam autad orang anu kuku istiqomah ngimaman anu berjamaah istiqomah zuhur asar maghrib etalah autad setiap masjid gabogaan penghuni anu kukuh jangan ramekeun masjid innama ya'muru masajidal man amanat ta eta jelema anu autad masyaallah inggih urang lamun ningali penghuni masjid ayeuna masjidna agreng tapi nu berjamaah mudah-mudahan di dieu mah kadeuleuna lain deui mah kan masjid parah haji baturna saha eta di masjid al malaikatu julasauhum malaikat eta batur diukna urang lamun cicing di masjid sorangan bae ge ulah kaget mantak dina fikih dijelaskeun
urang salat sorangan usolli fardhal maghribi salasa rakaatin lillahi ta'ala bodoh eta mah jelema sorangan lillahi ta'ala ngan sakadarnya hokap pikih doang lantaran ditukangan urang aya malaikat aya jin ilu geus bae usolli fardhal maghribi salasa rakaat imaman lillahi ta'ala Allahu akbar sorangan imam engke ge kadang nya lagi makmuman Allahu akbar engke ge gina cilak-cilik saha sih nu jelas mah seperti eta al malaikat julasa malaikat batur diukna Masya Allah karim terus bae malaikat eta ka jelema anu istiqomah nyana ngabaturan nyana naon gitu ngaranna naon itu ngabaturan ngabarengan terus mapak terus datang ka imah nganterkeun eta malaikat tugas malaikat anu sering manusia di masjid babaturanana jeung malaikat urang teu jalo mantap kaya jelema kiai Kangjeng Nabi mah pan sok datang malaikat Jibril, malaikat Mikail jeung malaikat-malaikat nu saejeun. Nabi-nabi kabeh didatangan di silaturahmi ku malaikat. Mun urang bisa teu? Ya bisa. Mun hayang nyaho ka malaikat ya gampang. Mun hayang nyaho ka malaikat pengaji pendi naik ke rage ka luhur, aju ngaragakeun maneh. Moal kebal ge ka panggi. Ka panggi jeung langsung jeung malaikat. Enggeus langsung dikubur moal kebal. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mun urang hayang boga batur malaikat di masjid mantap urang wiridan ya wiridan di imah misalnya wirid pelet misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim qala yusuf li abihi ya batini ra'aitu hasyasya nah beres bacana sekian Allahumma layan qalba sarwiti kresek kama layantal hadi li Daud alaihissalam lamun hayang ijazah make sapi 2 lamun hayang ijazah pelet sapi 2 siji yang gede urang ngawirid pelet di imah angel kajadi tapi coba di masjid Masya Allah kakarak saputaran ge saputaran malaikat kan ngadengikeun oh hayang melet malaikat ngambek kad urang mah teu nyaho ayeuna ieu henteu nyaho urang teh bagus jeung goreng malaikat teh nyahoeun urang mah neuleuh sosok manusia ganteng neuleuh sosok manusia lintu neuleuh sosok manusia jangkung neuleuh sosok manusia geulis biasa-biasa bae urang kadeuleuh zahirna bae kolbuna mah teu nyaho ngan sakadar nyaho predikatna bae oh ieu teh ustad oh ieu teh kiai oh ieu teh santri oh ieu teh bupati oh ieu teh polisi dan lain sebagainya henteu nyahoeun ka kolbuna malaikat makan nyahoeun sebab naon kaambekeun ku malaikat lamun imanna bagus murni aya cahayaan sengit nambahan kaki imat setengah sengit ya asik aya masih ayalah sengit seetik lah mereka dia malaikat utah kaambe ku malaikat nah ieu Kangjeng Nabi nyaritakeun seperti eta urang maca sholawat nah atuh kaambeun ku malaikat masyaallah wangi cek malaikat baca Quran urang henteu kudu kenceng-kenceng cara tadi biasa bae ngegerleng peting urang maca Quran jam 2 jam 3 ya Allah ya Rabb malaikat sengit malaikat sengit urang maca zikir mah komo sengitna luar biasa la ilaha illallah la ilaha illallah cek malaikat masyaallah mentak tiba-tiba urang lamun zikir peting illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sengit sesengitan malaikat datang seperti eta lah sengit dah kira-kira malaikat lamun ngambean urang ya segiteun apa henteu ku urang bae mah ku urang aya naonan di jero kalbu urang berat ka Allah apa berat ka dunia berat ka akhirat apa berat ka dunia berat ka akhirat berat ka Allah sengit bakal kaambeuk ku malaikat berat ka dunia Allah naletik bau berarti nah di masjid malaikat gitu urang kaambeun nyahoeun malaikat komo urang ngadoa sama Allahumma layin qalba sarwiti kresek kulon kamalan cek malaikat ya tenang
malaikat sarwitina keur sare beki dihudakeun ku malaikat ditiup ku malaikat Udin itu malah di masjid tiba mah angel di masjid mah cepet mentak lamun urang wirid masjid datang orang jam hiji poekan geus tutup kabeh lawang geus sorangan geus urang dinya aya nyaho sebagai mulai geus kadenge dulu lempang segala naon wah iya malaikat apa jurig ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ieu urusan ruh salat lain awak mah kabawa ku ruh mantak dina fikih diatur ketika orang sholat sehat nangtunglah ketika orang kurang sehat sholat lanjut diuk dua masalah sapira awak ketika orang kritis ngedeng orang sholat nah awak bau masalah tapi ruh jalan terus ya Gusti Allah jalan terus ya Gusti Allah terus bae ketika geus teu bisa nanaon mata gunakeun ku urang mata bae sholat bae teu bisa kicep kubur selesai gitu. Nah iya awak lah sapira awak urang terlalu loba urusan awak dimumule ku urang awak teh gering setik dokter Masya Allah baju ku urang dirapih-rapih mana anu mantep ka diri urang mana anu ideal ka urang ijang ka undangan ijang ka kantor ijang ka pasar dan lain sebagainya dirapih-rapih awak mah tetapi ruhani ku urang itu pernah diurusan geus datang ka mana mengenal Allah ruhani urang nah sesuai jeung ieu Masjid Agung Ar-Ruhaniyah didik ruhani urang supaya wauheun ka Gusti Allah ngadidik ruhani lain di sekolah SD SMP SMA teu bisa ngadidik ruhani kos kitu ngadidik ruhani mah kudu di pondok pesantren di pondok pesantren ge di modern mah kurang mantep ngadidik ruhani hanya sekedar ilmiah moal wau ka Allah secara mantep di pesantren modern mah kudu di pesantren salaf anu geus hubungan jeung dunia sekolah dan lain sebagainya hiji be Allah di pesantren salaf ge teu wau ka Allah teu wau teu daekun wau nah ieu lamun nu wau ka Allah moal kagoda ku kaayaan situasi jeung kondisi moal lamun geus wau ka Allah mah moal kajian kumaha dipanggil ku bupati datang ngadoakeun teu hayang dibere panggil ku presiden datang doakeun moal hayang dibere eta kakarak jelema mantep ruhanina padahal ieu mah boro-boro ku presiden tatangga ngundang ngariung mah teu diberkatan geus kieu bae goblok teku galedeg gitu. Ya Allah. Tuh, belon tuh coba. Ya. Lu matak beralih ke yayasan ge hayang dunia. Salah, henteu, cuman mengenal Allah kurang. Sekedar ilmiah mah enggak baik. Pinter bahasa Arab, pinter bahasa Inggris, pinter berbagai bahasa, pinter lah, paling jadi gaib gadituna. Tetapi yang ruhani ulah terkontaminasi mantap ka Allah ulah aya unsur-unsur urang lamun neangan tentang manusia nu mantep ruhanina sakabupaten Tangerang hese neangan sakabupaten Serang hese neangan sakabupaten Pandeglang hese kok kiai bisa jebutkeun hese aya tandana kan jelema anu mantep ruhani mah henteu sembarangan BHS kajen teuing dipikeun merek BHS na BHS bae kuari ya Atlas ganti ku merek BHS ini sih cek orang sih BHS apa lain sih ini mah jasa na Atlas ini mah iya yang kemarin yang pemerek Imadudin yang nama tilok merek BHS pan Atlas bari ya Atlas bae ganti merek dak wal Jupri Atlas bae jadi kajahoan secara zahir kajian kukumai urang lamun ningali jas apakah ieu jas teh luar negeri apa jas dalam negeri nyaho urang iya ya apakah iya wall England atau lain kanyahoan ku ahli nama mal saliru ketika orang ningali di Maroko Masya Allah jas baragus di Turki jas baragus jelema dage garanteng ketika kamari ka Turki ke Maroko ya Allah ya Rabbi Maroko eta julukanana sejuta wali di benak hati ke ulah
pasti Maroko harideng. Sebab Afrika Pak. Begitu datang ke Maroko hideng pasti. Wah, kajian kuku mah gebool seng mah ya. Udah hati teh kon kitu. Barang datang ke Maroko, ya Allah. Garilis karesep marancung irungna paruti. Ya Allah, ya imam Maroko. Garilis ieu ya Allah horenganan Maroko Utara mah garilis. Gelis eueuh nu jore. Begitu menang 6 hari langsung ke Turki dek balik iya mambung balik maji mambung kula macana yang di dia bae emang betah jasa loba nu geulis maksudna kurang atuh betah jasa cenah sakena bogoh hei maji Mang Haji bogoh ituna bogoh henteu ka Mang Haji kakarak sadar ya heuh nya anu bogoheun ka modal kos kieu sih atuh mantap haji balik atuh balik cek jana teh balik leuy di Maroko 1 juta wali julukan anak ayas makom-makom Masya Allah udah barang datang ka ditu anu sok dibacaan kitabna ternyata makomna loba di Maroko urang maca Jurumiyah Son Haji di Maroko urang maca Tafsiratul Hakam di Maroko makamna Masya Allah urang maca Dalail Imam Jazuli di Maroko makomna ketika urang kitu bertoriko Idrisiyah Maroko di ditu makom Imam Idris dan lain-lain sebagainya. Iya Maroko julukanana negara 1 juta wali ahli-ahli ruhani loba di Maroko. Ningali zohirna mah biasa bae negara teh tapi di jerona luar biasa. Dek guguru toriko sok ka Maroko. Dek guguru toriko tuh ka Uzbekistan. Di Maroko aya jalan di dieu teh. Torik Maulana Yusuf. Kula nanyakeun Yusuf mana ieu kan aya Yusuf Raja di Maroko. Ternyata aya 2 jalan nu di kota jalan Maulana Yusuf Raja nu di pinggir ba jalan Maulana Yusuf Banten Masya Allah orang karuhun urang aya di ditu di Maroko di sababaraha negara aya makom aya jalan-jalan Bung Karno geus puguh di Uzbekistan nu menemukan makam Bung Karno ge makam Imam Bukhari Bung Karno ikan lain lalagaan nah ahli-ahli ruhani emang kumaha gitu ye ahli ruhani mah urang namun nyaritakeun Syekh Maulana Mansuruddin karuhun urang eta tim sumur Zam-Zam nya nama kahandap berangkat cel di Banten Masya Allah di Mekah ka Banten lewat sumur Zam-Zam babacaanna saeutik la ilaha illallahul jalilul akbar eta bae babacaan wah ulah sampaikan yang sabaraha kali diwirid moal ku dia lamun Syekh itu Syarif Hidayatullah Syekh Syarif Hidayatullah hiber ka Banten set kieu hiber teh Syekh Syarif Hidayatullah macana eta la ilaha illallahul jalilul akbar aya katerusan di antarana eta hiber sampailah ka Banten tah ieu nyoba-nyoba ye nyoba-nyoba nurutan Syekh Mansur cek nya coba ieu la ilaha illallahul jalilul akbar terus ka sumur mun teu ditulungan ku anakna isdet ngan untung aya anakna bae bapak kok enggak timbul-timbul sih orenganan kelem babacaanna nama akur la ilaha illallahul jalilul akbar nu dibaca ku Syekh Mansuruddin eta nu dibaca ku Syekh Syarif Hidayatullah eta nu dibaca ku Syekh Asnawi eta nu dibaca ku Syekh Abdul Karim anu hiber ti Mekah kacaringin eta dibaca ku eta mah haliber baca ku ieu kelem babacaan nama eta bae tapi ruhna nu berbeda lamun Imam Ibrahim Al-Khurasan ketika hendek dibere ku raja hadiah dibere ku raja dirham sakitu lobana dinar ceriknya begitu cerik tunggu tuan raja kaula dek ngalawudu heula ngalawudu kan di sumur begitu ngalah wudu cai jadi mutiara kabeh ember nu paranti nimbana jadi emas dibuka ku Ibrahim Al-Khurasan dibawa ke tuan raja hadiah ti tuan raja sabaraha dinar sabaraha dirham dibandingkeun jeung ieu mahalan mana waduh cek tuan raja nah ku aya sakitu bawa deui hadiah kula teu perlu ge ruh ka Allah jak naon dunia nah dibikin picen deh ka subur ya Allah
lamun aya deui eta Imam Bahauddin An-Naqsabandi Imam Bahauddin An-Naqsabandi di Uzbekistan nu kula zarah ka ditu Naqsabandiyah kumaha eta kaistimewaanna nya namakan tukang macul mentak wali-wali loba tukang macul ka di dieu urang lamun nyarita di Kresek aya Mbah Umar Rancalang Ki Astari dan sederetan ka dituna lamun dicaritakeun ahli-ahli Allah yehe atuh geus dicekel naon bage jadi emas. Nah Imam Bahauddin mah macul trek doa satu ketika raja mere hadiah ceuriknya kulantaran nungguan di huma dipacul ku Imam Bahauddin plek taneuh jadi emas bikin ka raja mahalan mana raja pamere raja jeung ieu isin kan raja teu butuh kula mah raja balik embungin ahli ruhani makana dunia teu hayang urang nyaho ka kitu awewe teh wali adawiyah saha tuh Rabi'atul Adawiyah sanggeus tah anjeunna terus bae ibadah ka Gusti Allah dek dibangunkeun kan ku raja saat eta ceurik nya mambung dipaksa ku raja dek dibangun lantaran keistimewaanna pohara loba nu menta doa ka nyana berbagai lapisan masyarakat handap menengah dan masyarakat elit tetap menta doana manjurna luar biasa dek dibangunkeun kan ku raja ceurik nyana sageus cerik tuan raja dititah ke jero raja ka dieu buka coba kasur kula dibuka kasur masya Allah emas lempengan besi hayang tuan ruja bawa kula mah teu hayang Rubiatul Adawiyah awewe jadi waliatullah tuh hajupannya nama lamun masak ngan ditepak doang teh Rubaiah mah ieu hau ieu kitu naon gitu ngaranna beas ditepak doang hau pang asakeun seuneu aya sorangan ke lamun geus asak pareum sorangan urang mun bosa kos kitu mantap jasa urang ahli ruhani mah seperti eta ya Allah ya Rabbi keistimewaan ahli ruhani ikeur carita nu di luar negeri geus puguh Tan Syabdul Qadir geus puguh Syekh kitu naon kitu Abu Hasan As-Sadili di urang ge loba luar biasa ahli Allah mah ruhani mah seperti kos kitu nah geus moal kagoda kunanaon kula sok boga dongeng ti Jalaluddin Rumi teh kamari kan ka Turki kakonya zarah ka Imam Jalaluddin Rumi di antarana nyana boga dongeng kan kieu aya kalong pasini cakalong aing tenang cicing di dieu ngeunaheun ngagantung di tangkal ieu ngeunaheun tenang kalong kieu bae angin nyana neuleuh kalong cak angin beliun angin topan angin sepoi-sepoi angin coba goda ku sia kena ragag tah coba kalong tah bangun tenangeun amat cek eta coba tiup cak angin beliun sakit ceup tapi kos kitu coba dibuktikan ku angin wang muter angin kalong neuleuh wah angin nyekelan nya angin beuki kencang log wah nyekelan dikencengkeun ku angin set datang ka sesuai perjanjian 10 menit tetep baik teger waduh cak angin beliun kuat kalau coba sia topan kecil sepira eta teu imah ge kuing runtuh komo kalong ayo coba mulai set wah ieu angin topan cak nya nyekelan deui nya muranteng nya beuki kenceng set nya beuki beurkeun nangkep selesai 10 menit cek angin topan waduh luar biasa coba maneh sepoi tenang ku aing bae cek beliun teu bisa ngomong sia lain kitu ye ku aing
kalong ke rumahjana lap-lapan gitu ku angin sepoi tiis peremnya na perem anu angin tiis peremnya na gue epak baik cek angin sepoi mantep kan. Ya Allah ya Rabbi, luar biasa hebat kiai. Oh, berbagai fitnah di lembur kuatnya nak, berbagai kendala di pendidikan kuatnya nak. Ketika diberi angin sepoi di negara, bingkisan pertama, bingkisan kedua ngebangun sekolahan. Bingkisan ketiga ngebangun majelis taklim beserta pakai kawin deui setik. Ragan. Kiai, was, aja mengkonon sira. Anak wonge ge euy. Iyalah angin sepoi teh hancur kajian kumaha ge. Ndek menuju Allah ruhani gagal. Tuh di DPR sabaraha jelema anu talar Quran, di MPR sabaraha anu talar Quran, salah satu menteri anu talar Quran aya, bahkan anu geus diborgol ge, kula nya hojasa, wau kula dada bebeja ka kula, talar Quran, talar Bukhari malah diborgol. Selesai ruhanina nu eueuh. Nah iyalah untuk menata ruhani itu sembarangan. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ukur diri urang geus datang ka mana? Geus datang ke mana? Ulah kehalangan ku urang jadi PNS, ulah kehalangan urang jadi guru, ulah kehalangan urang jadi petani, ulah kehalangan urang jadi pedagang, ulah kehalangan urang jadi polisi, ulah kehalangan urang jadi abri, ulah kehalangan urang jadi kiai, ulah kehalangan urang jadi abri atau urang awewe. Ruhani mah tetep bae hubunganna urang jeung Allah, profesi urang terserah di mana bae, tata ruhani urang sesuai jeung ngaran masjid, Masjid Agung Ar-Ruhaniyah. Ulangan ngarana bae mudah-mudahan orang malam ieu tertata ruhani urang sehingga bisa benta dengan cahaya Islam nu sakumaha tadi dicaritakeun. Lamun Islam urang geus cahayaan, iman urang geus cahayaan, katempo akhirat urang diuk di masjid, akhirat nu katempo urang diuk di sekolahan, akhirat nu katempo urang diuk di kantor, akhirat nu katempo urang diuk di majelis taklim, akhirat nu katempo diuk di sawah, akhirat nu katempo. Wali-wali Allah di Uzbekistan 90% petani, wali-wali Allah di Maroko 90% pedagang, wali-wali Allah di urang mayoritas di urang mah kiai. Beda-beda negara raja, di urang raja namun Syekh Syarif Hidayatullah raja jadi wali, Raden Patah raja jadi wali, Raden Rohmat jadi wali, Syekh Maulana Hasanuddin Banten raja wali. Ulah diijikeun ulah raja wali. Sia eta mah pagaweanna. Syekh Yusuf raja wali dan sederetan raja-raja tertata ruhani. Jadi lamun ruhanina cager ngeunaheun urang. Urang boga pemajikan ruhanina sehat, nikmat. Kak, mal kebelikan orang maut kak. Iya, coba tuh kak, jagagah kakak mah. Dunia aya mobil boga, kuari usaha eker. Kula marido, lamun kakak kawin deh, masya Allah. Ya Allah, ya Allah. Eta ruhanina cager eta, cager eta ruhanina. Aju salakina deh, cager ruhanina. Neng, selama neng produktif. Moal kakak moal nyandung kajian kuku mage emang kunaon kak jadi titapun ku Kangjeng Rasul. Neng dunia moal aya geus nang kebe di akhirat neng henteu hayang kakak mah kajian kuku mah selama neng masih kene eksis produktif teu kurang tah kan calalager kabehan. Masya Allah kan geus ka situ mah main pelukannya tuh main pelukan makanya aki-aki jeung ini Pak. Kadeulepan ku incuna wa kunti anak keur naraon ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah,
menata badan gampang, ndek hayang jadi naon mode urang gampang, silakan sok urang asup ka toko ndek hayang jadi model mana urang, hayang model penyanyi Amerika Mick Jagger gampang. Gampang mual urang ndek hayang jadi penyanyi Inggris The Beatles, tuh John Lennon gampang. Sok geura ndek kumaha, ndek ala Maradona bae asup ka toko make kaos nomor 10 Maradona gampang. Ndek hayang jadi kiai urang asup ka toko di sorbanan jadi kiai Iim gampang. Zohir mah gampang tapi kolbu batu bisa dirobah-robah, teu bisa dibohongan. Aing sinaon aslina hanya diri urang nu nyaho ka diri urang sorangan. Geus datang ka mana diri urang mengenal Allah hanya diri urang. Ketika urang hayang mengenal Allah kenali diri urang nu sesungguhna. Loba keneh kabeuki apa henteu kenali diri urang, loba keneh karesep apa henteu kenali diri urang. Setelah urang masih kena aya irodat jeung kahayang jauh urang jeung Allah. Ketika geus eueuh kahayang jeung irodat karak urang ner-neran menuju Allah Subhanahu wa taala sesuai jeung ngaran Masjid Agung Ar-Ruhaniyah ente endek membangkitkan ruhani coba ke masjid sorangan urang di masjid hayang nyaho datang ke mana kekuatan urang dipersilahkan coba di masjid ulah komoy menghadapi Ramadan mun ente endek maca naon gitu ngaran sholawat ulah gancang-gancang abeh kaambe ku malaikat nu seungit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Lamun dibaca ba'da sholat 7, ba'da zuhur 7, ba'da asar 7, ba'da maghrib 7, ba'da isya 7, ba'da subuh 40. Hikmahna ya mah hikmahna bakal dibukakeun jalan-jalan kemudahan terutama rezeki. Sok geura Ki Bustomi almarhum eta Buya eta kula di abah eta mantep teu kula maca eta bae. Ieu mah diwirid kula geus dibere sabar tilok diwirid. Mantak susah bae rupna. Tilok diwirid cenah. Ieu kajenting kadana kos ge hutang ambalaya. Tilok diwirid. Nah maka supaya aya naon gitu ngaranna titi mangsana tata ruhani urang mulai kamana coba neangan ahli ruhani jangan lempeng-lempengkeun ruh supaya mengenal Allah. Moal bisa ku sorangan, moal bisa wajen kuku mage moal bisa tetep kudu datang ka ahlina. Urang hayang boga pencabai ulah-ulah ruhani hayang boga pencabai kudu ka guruna ngajotos apa kieu atuh apa kieu wah atuh ai kieu mah lain pencat mah kos kitu mah minuman teh naon karah. Tuh siapa nyaho bae Kiai Ongko nyoka ekstra jos. Nah atuh gajotos ge nangkis kitu sarua bae encan soal wirid-wirid dan nu lainna kudu boga guru. Komo lamun urang ningali abri mah bae bangga urang. Kamari kan aya danrem ka imah, kemudian aya dan apa namanya dandim ka imah. Kula ngobrol. Dek aya nu datang ka imah ke jangan dulu. Nanti aja. Kula ngobrolkan seputar peperangan. Ditanya aku kula, Indonesia kalau melawan Malaysia gampang. Indonesia kalau melawan Australia sehat. Indonesia kalau melawan Amerika seurinya. Pak Kiai, bukan masalah kekuatannya. Kalau kekuatan, tentara Indonesia dengan Amerika jauh lebih handal tentara Indonesia. Diakui dunia. Lantas yang parah biayanya Kiai. Udah gak usah terus, tentara tahu dia itu. Nah iya kurang can terkondisi di Indonesia iya soal biaya nah lah iya ge orono namun kula sampai detil namun perang kekuatan orang ya Gus caritana kula banyak mun perang jeung Malaysia mun perang jeung eta kekuatan bukan dari fisikna dari biaya iyalah kelemahan negara urang. Nah, lamun diceritakeun kos gitu berarti kan ceritakeun tentang pengkondisian negara. Urang kudu nyaho di zaman Bung Karno kumaha, zaman Pak Harto kumaha, zaman Kitu Gus Dur kumaha, zaman Megawati, zaman Gus Dur. Kemudian ayeuna SBY kamari wari
urang nu bisa ngarasakeun jeung kahareup bakal kumaha baca dan baca. Kalau Kangjeng Nabi titah membaca awalnya ikra urang membaca Quran, baca hadis, baca kitab, baca negara. Boleh sampaikan ke acak-acakan ke kahareupna. Wallahu alam teu jaho urang mah cuman titah membaca dan membaca. Ulah haju urang tadi sakumaha ditiup ku angin sepoi-sepoi. Haju kieu bae. Karek dipanggil ku bupati bae. Berapa sih pemberian bupati? Jangan ketawa sih. Cilik iku. Lah iyalah, urang ulah tersepoi-sepoi ku nu segara itu. Bangkitkan semangat juang urang di bidang masing-masing, ulah terkontaminasi supaya bangsa jeung negara urang terangkat ku urang kabehan sebagai rakyat. Ibu pertinggi urang ulah kena sare supaya bentak urang nu ngabentak kena, urang nu maju kena, urang nu ngamakmur kena, sebab urang bangsa urang teu pernah aya satu bangsa ketika diserang ku negara batur nu kudu ditinggalkeun. Apapun yang terjadi, unggal negara pasti taruhan nyawa. Kamu bangsa Indonesia wah bangsa Indonesia mah boro-boro negara atuh diperjuangkeun ku urang mah. Cewek bae ge cewek, neng enggak usah takut nyawa taruhannya. Bae. Itil bae ge keluar ka kos kitu. Atau komo negara. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sakali deui malam ieu urang kumpul di dieu dalam rangka silaturahmi sekaligus walimatul wakirah, tertanda bahwa Masjid Agung Ar-Ruhaniyah telah selesai dibangun, insyaallah dengan DKM yang ada di sebelah kiri saya berikut ini, dan menelan biaya sekitar 1,5 tanpa ada bangunan sumbangan dari luar, ada donatur khusus dan selain daripada masyarakat. Sebab ieu masjid lain sekedar masjid dunia, di akhirat engke bakal jadi kapal. Saat orang kresek engke ditimbang amal, begitu ditimbang garoreng amalna sebagian deka neraka embung, deka sorga teu datang. Kan riweuh eta kos kitu. Iya, nu lain-lain geus baragus, kiai geus ka salorga, ustad geus ka salorga, santri geus ka sorga. Icak malaikat iki saking endi sih? Kresek. Arep endi sih ra? Arep sorga. Wih, angkat surga. Ora ana jebatane. Ora kedeleng. Atuh ieu mah beureun neraka, we panas ge. Sia mah kumaha cek malaikat ieu. Ka sorga teu kadeuleu, ieu jembatana ka neraka embung. Mah, kok ieu diseret ulah malaikat ke nunggu kapal. Kapal naon? Kapal Agung Ar-Ruhaniyah. Wow, emang sia nyumbang? Nyumbang. Sebar duit 10.000. Ya. Atuh 10.000 mah sia mah ieu mah ragag. Aya catatanana kan, aya catatanana di malaikat. Ah, yang 100 juta masuk, 550 juta masuk, 10 juta masuk, 5 juta masuk, 1 juta masuk, 500 sudah hampir pintu. Ya, 100.000. Ya, geus di sisi-sisi eta. 10.000 mun tareng sia. Ya Allah, ya Rabb. Berangkat kapal. Hei, Masya Allah. Cak nu 10.000 panas aing mah. Panas ge kajeun cak di tengah asal datang bae. Tapi geheng asan aing ye. Waduh, ieu supirna ieu nya teh supir. Muadzin kemek. Berangkat der lamun mulus kapal tanpa aya biaya di pemerintah aman sampai surga. Tapi datang ke pertengahan bocor. Iya bocor. Woi, bocor kapal. Coba periksa. Periksa kekabehan periksa. Wow, duit di bupati. Sumbangan di bupati bocor. 100% bocor. Ulah dikira. Lamun Tuan Syabdul Qadir pernah diberi apel, tidak yakin ada hari dipaksa. Embungan dipaksa 3 kali, cekel, pencet jadi getih. Eta di zaman baheula, komo di zaman ayeuna. Zaman baheula zaman adil.
zaman adil. Lamun Syekh Imam Bahaudin dibere sate, ketika dibere sate nyana senyum-senyum. Kuraja dibere sate nyana senyum-senyum. Dipaksa titah ngadahar senyum nyana. Dipaksa titah ngadahar bungeun. Ketika dipaksa baik dicekel ku nyana sate. Begitu di sate ada keberadaan sate ayam. Sate ayam cekel diangkat. Minta ka Gusti Allah, wahai hayam, supaya maneh hirup, hirup deui. Sanggeusna hirup ditanya, hayam. Ku waliullah mah hayam bisa ditanya. Anjeun mencitna bener apa henteu? Kula mah bangke cak hayam. Bangke bisa ngomong. Di zaman baheula seperti koskara itu. Sengaja. Nah, lamun ieu masjid eueuh sumbangan ti pemerintah dipakena ngeunaheun moal nundutan bae. Lamun kadeleuna ieu jamaah nundutan bae, berarti ieu nu gantung ieu PBKM nya. Nah, iya, si ade ieu sebab ieu di akhirat bocor bakalna. Aya teh. Ada apa? Atuh sia mula babenya ke. Nah, iya si ade ke bakal kabocoran. Tapi mudah-mudahan introspeksi benahi ku urang, hati-hati. Ya Allah, ya Rabb. Kula sering dongeng, hiji deui dongeng. Nini di Mesir baheula kabita ngadenge tentang ganjaran ngabangun masjid. Masya Allah, susah jasa. Nini datang ka panitia. Cek nini panitia. Kula mah teu bisa nyumbang naon susah, salaki geus teu boga anak susah, incu susah, ieu bae boga paku hiji pangnempelkeun di masjid. Lah, nini sapira paku hiji? Cendeun, henteu pangnempelkeun. Alah sepira paku hiji atuh tempelkeun hayang kadeuleuk ku mata. Tempelkeun ku jana diharup. Buah beres geus. Balik nih alhamdulillah ya rabbil alamin. Eta manfaatna gede eta paku baheula makan aya aki-aki ka masjid kolor diteuneun di dinya. Eta baheula mah kos kitu eta. Atuh lamun najis mah kan udah dibawa ka masjid mah dibawa bae. Wong kresek ku gendeng niku. Mengkonon ge. Ya naon baju kotor tenden didinya, tas kotor tenden didinya dan lain-lain sebagainya. Nini paeh kesimpulanana. Geus maot nini kaimpi teu bagus amal-amalna. Timbang salat teu bagus, timbang puasa teu bagus, timbang zakat kitu keneh. Timbang haji kurang bagus. Akhirna bisna keputusanana mesti ke neraka. Nini ceuri ka neraka dibawa. Begitu deuk diasupkeun ka neraka, paku datang. Wang. Cek malaikat saya paku. Wah ieu halangan lawang jang nini. Weh, kula dijariahkeun di masjid cek nya. Nah, teu bisa lewat dia, aya kula. Diganti lawang nu hiji deui. Ka dieu nih. Pasti di dieu mah pakuan. Paku eta pindah deui. Wah. Ngahalangan deui bae 7 lawang dihalangan ku paku kabeh. Lumantak geus mun aya nu ngabangun masjid mere paku bae hiji. Mal anggeus ya masjid. Lain cerita paku hiji tetapi hiji bae ge manfaatna anu luar biasa. Komodei anu 10 sak, komodei anu satret, komodei anu ratusan juta, kabita anu luar biasa mantap. Ketika aya anu ngabangun masjid daftarkeun diri urang. Daftarkeun ya. Ka Allah daftarkeun ulah ka panitia. Panitia mah peureum-peureum bae. Cara ieu tah. Nya mah mere bae ka panitia. Tah. 100.000 nyokot di kotak 500. Masya Allah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, supaya kagambar kehidupan urang melalui kolbu urang jeung ruhani urang. Ternyata horenganan anu ibadah lain awak mah kabawa kuruh. Ruhani urang bagus, awak kadelna bagus. Ruhani urang goreng, awak kadelna goreng. Maksud bagus jeung goreng sesuai jeung aturan Allah jeung henteuna. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sakali deui Masjid Agung Ruhaniyah malam ieu diresmikeun disaksian ku sekian ribu manusia bahwa masjid ieu benar-benar telah selesai dan siap untuk dipakai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid ieu diberkahkeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan anu ngeusieuna ge pinuh ku barokah, dibere istiqomah ngeusianana
tur bener-bener menuju Rabbul Alamin. Urang nu hadir di dieu mudah-mudahan diberi istiqomah ibadah ka Gusti Allah. Alhasil akhir hayat urang husnul khotimah, leuwih-leuwih nu ngajariahkeun tanah ieu Ki Haji Abdul Ghani. Di dieu ge aya keluargana anu dianggap awal nama ieu teh masjid keluarga, tapi ternyata setelah kitu konfirmasi ieu naon kitu ngaran masjid, ternyata masjid umum dibangunlah oleh salah seorang warga dulur kula. Nah ieu alhamdulillahirabbil alamin terwujudlah masjid anu sakieu megah, masjid anu sakieu luar biasa, masjid anu sakieu menterengna. Mudah-mudahan kemegahan kementerengan masjid supaya jadikan mentereng ruhani urang, cekas ruhani urang sehingga betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama mengenal Allah di mana bae urang posisi jadi naon bae ulah kehalangan ku predikat-predikat ieu masa kadar zahir, ruhani urang mah tetep ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae pihatur ti sim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana. Yuk urang ngadoa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.